Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Puri Harumi dan kali ini di Pohaci Channel akan ketemu dengan maestro pantun Kabupaten Subang yang sangat legendaris dan ini sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tonton terus kami dan berikan komen, like, dan yang belum subscribe Oke, kita menuju ke sana. Kang Ayi. Mundar mandir pelesiran jalan-jalan kan janger anu saya ngobrol asik jeung kabogok rerendengan baris janji sini pasang subaya duaan baris siliki cepat silih tetep socan naik mobil anu jurusan ke kota nu dimaksud rek nonton film India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gusti Magung. Sehat ya. Alhamdulillah Kang Ayi. Aduh, pemirsa, kali ini saya bertemu dengan maestro pantun Sunda. Siapa lagi yang akan terkenal? Beliau ini adalah maestro yang sangat luar biasa pantun Sundanya. Kang Ayi geus ngalang-lang buana mana mah arek ka mamana ge nyanyanak teh pantun Sunda. Ka luar negeri pantun Sunda, ka mamana pantun Sunda luar biasa. Hari ini dari Pohaci Channel merasa bahagia nih bisa ketemu langsung Kang Ayi. Aduh, Kang Ayi sehat Kang Ayi? Alhamdulillah. Kegiatan ayeuna naon Kang Ayi ya kegiatan? Ternyata we mah kegiatan ayeuna teh amang mah satan saat tiasa manggung banyak. Oh iya teh. Kapan pemerintah teh urang teh dicegah manggung. Masih salahna Kang Ayi kumaha tah kinten-kinten penerus Kang Ayi aya teh ya generasi. Alhamdulillah aya urang kali SLB. Aya SLB. Nah gini SLB. Tunan eta tapi alhamdulillah kanu kapariguan kacapina terus kanu rajahna Paswa. Kawasan Kang Ayi parantos ngetrukeun ke dieu kita. Wih, tah ieu Kang Ayi laras pisan bagi seueur pisan maestro anu aya di Indonesia seueur anu putus. Selanjutnya Kang Ayi aya teh kawin naon? Namanya teh kawi jalan-jalan karangan para India. Oh, karangan orang Karawang. Orang Karawang ternyata reus ka Kang Ayi ku kaca pisulina. Dia cinta lagu eta. Aya. Carita naon cing kan? Kesan jeung pesan. Wih, sigana mah aya cerita pribadi ieu mah sigana ieu. Waktu bujangan. Gitu. Saredet kana hate. Tah eta mah sigana teh. Gua mah cing ceritana kumaha Kang Ayi teh? Nya jalan-jalan paduduaan terus lagu ieu teh suruh pisan serang bobogohan. Coba di mana cing letakna tanda bobogohan teh? Pas di manana? Nah, di mana pas rek nu manana teh? Naik mobil Ida anu jurusan ka kota. Kali sama ka kota berarti. Kalau dimaksud rek nonton film India. Iya, film India tuh film romantis suruhnya. Dan Hema Malini. Eta teh film nate.
Ya, coba sok cing mana lepaskeun atuh saya lebih pas rapna teh. Kote kosong wata jauh-jauh remongna paduduaan Edas nyariosna paduduaan paduduaan. Yes, ya. Pemirsa, tidak terasa obrolan yang sederhana tapi berkesan bahwa ternyata pada zaman mudanya beliau ini konsisten di pantun tradisional dan di puhun, sehingga yang dituai sekarang akhirnya dia menjadi maestro untuk pantun ini. Luar biasa. Dan ini adalah orang yang jarang di Kabupaten Subang, bahkan di Jawa Barat ya. Beliau ini memiliki khas suara yang hebat, petikan musik yang hebat juga. Terima kasih sudah bertemu dan berkenan di channel Nipo Haji Kang Haji. Kurang salam heula. Salam kasadayana para seniman di Kabupaten Subang, oge sa Indonesia, sa Jawa Barat, sadunya. Salam hormat sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.